A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talabatkan nafsu yawman bi syahwatin wa kana ilaiha lil khilafi tariqun. Fada'ha wa khalif ma hawathu fa innama hawaka aduun. Wal khilafu sadiqun. Ngajakan ka anjeun nafsu yauman dina hiji poe bisyahwatin ku syahwat. Diudag-udag terus urang ku syahwat, diajakan ku nafsu. Kana jeung aya tetep kana nafsu tel tarikun jalan lil khilafi kana sulaya di sulayaan maka kasimpulanna ente ereka Allah fadaa tinggalkeun nafsu wa khalif mahawat suhu sulayaan naon kahayang fa inna ma hawa ka'adun lantaran anu mikaresep ka anjeun teh eta musuh ari nyulayaanna eta sadiqun kanca. Urang endeu ka Allah teh nomer kahiji kudu ninggalkeun dunia lantaran dunia teh fana. Satungtung di jero hate urang aya duniaan urang moal wusul ila Allah aya cincinan di jero hate. Kehalangan Gusti Allah ku giyo ku dare, kehalangan ku bacan, kehalangan ku solar, kehalangan urang deka Allah teh ku bensin, kehalangan ku macem-macem berbagai mutiara rugi amat. Satungtung di jero hate urang aya duniaan urang mandeg di dinya. Nomor kedua makhluk kok makhluk dengan sekadar dua lamun teu ngalem nyacat mun urang masih keneh robah ku makhluk kok maka urang moal wusul ila Allah. Jadi urang kudu ngajauhan makhluk satungtung urang can wusul ka Allah moal nikmat hirup urang dina ibadah ka Gusti Allah mun masih keneh urang ngahiji jeung makhluk kok. Masih kene orang rindu ka jelema ka makhluk masih kene orang butuh ka makhluk padahal ma makhluk ma la yanfa'u wa la yadurru. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa huwa samiul basir. Lamun orang masih kene kamangpaatan jeung kamadaratan teh ditegantungkeun ka makhluk urang moal usul ila Allah sebab kehalangan ku eta. Usahakeun ku urang makhluk teh singkir-singkirkeun di jero hate urang. Nomor katiluna nafsu lantaran nafsu teh ieu jadi kendaraan musuh yakna setan. Satungtung urang hayang hayu-hayu urang teh numpakan nafsu urang moal wusul ka Gusti Allah. Nafsu-nafsu anu ngahalangan ka Gusti Allah. Nafsul ammaratu bis-su'i al-bukhlu al-hasad al-jahlu al-kibru al-syahwat al-godob al-godob. Ialah nafsu-nafsu anu marentakeun kana goreng. Innal nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu urang teh kudu diperangan ku urang satungtung urang encan perang ngalawan nafsu urang moal usul ka Gusti Allah. Urang teh diusulkeun ka Gusti Allah teh di deuleu pengorbanan urang terhadap nafsu. Urang teh pernah berkorban atuh moal diusulkeun ka Allah. Sarua bae urang lamun encan teruji jadi abri. Urang teh jadi abri kakara kasup doang terus we urang jadi kopral. Nah, urang teh pernah diuji bolai deui. Teu lulus deui, teu lolos deui. Nah, ieu teh urang bakalna jadi kopral macet. Eueuh dongengna kopral dibere pestol. Eueuh dongengna kopral dibere pestol balik pepestolan.
moal aya tapi lamun orang naik jadi sersan naik jadi mayor naik jadi kapten naiklah orang jadi jenderal kakara kurang menang penghargaan ti panglima penghargaan sebuah pistol ieu teh hasil teruji ujian orang setelah berhasil tiarap dan lain sebagainya kakarak dibere urang teh pistol sameme urang diuji tuh moal bere pistol eta lah ngaranna kopral macet ieu ge sarua kiai teh lamun teh diuji na eleh deui ieu ge sarua kiai kopral macet Nubantek ieu kopral malulu ya kuari. Cak kieu teh aing deureuh kopral guys, ieu tuh kopral acan. Ieu. Diuji heula urang. Diujina ketika urang dek ngajauhan eta si eta nu dijauhan bakal deket. Urang dek ngajauhan dunia, kekepret urang tina dunia, Allah bakal nguji kana dunia, daratang dunia. Lantaran mual kanyahoan atuh hasil ujian anaknya na kekepret ente tina dunia na lamun dunia na eueuh pantes bae jelema miskin jelema susah mah jelema fakir mah lantarannya na teh diuji ku dunia ieu mah eta mah emang nyana mah teu maksud ieu ka Allah atuh eueuh teh eueuh bae teu jadi ujian rarasaannya na padahal mah suatu ujian ketika orang endek ka Allah kemudian orang ngajauhan dunia bakal digiringkeun ku Gusti Allah okos cucurut jeung berit dararatang kayu menghadapi urang kana dunia nu urang eukeur ngamaksud dek ngajauhan dunia Allah anu bakal nganilai kuari kue loba kuari bubuahan loba kuari baju loba kuari duit loba pan sia cara dek ngajauhan dunia coba ku aing didatang-datangkeun hayo sia Ndeu kumaha menyikapi sia terhadap dunia mun urang aya kecenderungan teh resep kana dunia cek Gusti bohong sia gas datang ka dinya mandeg urang dina dunia mantak aya sawarana ustad anu susah malah cenah aing mah ndek ngajauhan dunia abeh dunia datang tolol teh coba atuh moal diuji tah pokos itu jatuh maksud jalma atuh aing teh nangis kajauhan dunia tapi dunia teh daek daratang atuh sia mah semu jinganan semu teh mah atuh kudu nyaan asal urang nyaan ngajauhan dunia bakal datang ketika dunia datang cing tirilik ti gigir ti sisi ti luhur ti handap bro dipanto ngaleh di tengah imah ngabulaya di WC ngising teh mah tuh kumaha menyikapi dunia ya yo dagang henteu usaha henteu ilu kegiatan henteu tapi dunia daratang diperhatikeun ku Gusti Allah dek datang ka mana sia kekepret tina dunia na ya Allah beuki berat bae nu mantak ayo cek ka Gusti Allah dek dipake lawan ta dunia tasarrufkeun ku urang kana syiar agama Allah bangun pondok bangun majlis bangun masjid kan mantak lamun boga kokolot di lembur nu kekepret kana dunia kiai kekepret kana dunia bakal dikirim-kirimkeun ku Gusti Allah bangunkeun ka masjidna ge bakal maju lantaran geus dikiriman ku Allah brek aing hayang cenah dicoba ku dunia resep meureunnan cek kana teh atuh tah lain dicoba hayang atuh sia mah dicoba mah embung dicoba hayang mah lain coba nafsu ngaranna oh kan hese kan ketika orang kuari geus lulus tina dunia kuari orang ngajauhan makhluk Gusti Allah cek urang teh abdi teh pandai ka Gusti sedengkeun gangguan nomor kadua teh makhluk mah mun teu ngalem nyawad abdi hayang akur ketika di alam jeung ketika dicacat abdi dek ngajauhan nyanggakeun ka Gusti jeleba dek ngaralem mangga dek nyara racat ge mangga supaya abdi dibere kakuatan ku Gusti jak kabeh ge menang di Gusti nyanggakeun sadaya-dayana abdi mah bage ka Gusti heg engke jelema didatang-datangkeun ku Gusti Allah ti mimiti nu pinclang datang ka nu cager ti mimiti anu edan datang ka nu edan beneran nu edanan datang makhluk berbagai makhluk ti nu susah setengah susah datang ka nu sugih jasa wayu dararatang ti berbagai kalangan nu bodoh nu pinter jasa mimiti rakyat pedagang pejabat dua datang kanyana
bener sian deka aing ngapan teu na ku aing kan dideuleukeun emang aing pernah teu neuleuh ka sia sadetik bae pan aing mah teu pernah teu neuleukeun ka sia sia lu aing makhluk nu aingan sia geus dek pepegatan jeung makhluk deka aing moal aya kalulusan lamun ku aing teu dicoba lulus jeung teu lulus da dicoba heula ku aing dicoba makhluk dararatang teu beurang teu peuting ayo sia dek kumaha menyikapina masyaallah beuki berat bae. Emang kumaha gitu? Jeh. Ayo, waduh, beki berat bae. Urang boga wiridan maca sholawat, jol tamu urang boga wiridan maca Quran, jol tamu urang boga wiridan zikir jol tamu. Katungkul urang ku tamu, bohong sia berarti teu mah sia mah cinta makhluk lain cinta ka aing. Jabuktina maca sholawat sia nu biasa sapoe sapeting 444, ku ari mah teh 100 acan katungkul ku semah. Sia teh ngahareupan semah bae, dasar tolol. Ndek usul kumaha? Ayo sia dicoba. Beuh, lain lalagaan beratna. Masya Allah Karim nu mantak muji mantak abah mamun nyaritakeun jelema pinter jejebi nyaritakeun nu talar kuan jejebi teh lain teu ngabanggakeun bangga ngan lu leuwih bangga mah ketika nangis bisa ikhlas. Ketika masih kene di duniaan di jero hatena naon hartina pinter. Ketika jelema teh kitu mamakhlukan di jero hatena naon hartina pinter. Atuh nu anu naon kitu ngaranna nu paling hebat mah jelema geus bisa ikhlas. Eta moal bisa ikhlas mun teu pepegatan deula jeung dunia. Teu pepegatan deula jeung makhluk. Nah ieu berat da kos kitu. Urang manyaritakeun wali bae. Orenganan pagaweanana lain zikir ta etana. Asa jasa aju kudu kumaha atuh wallahu alam. Coba cenah kiai kudu kumaha tuh awak urang dibalikeun ka awak urang neraka aya lawangan 7 nu bukang nu ngamukakeun lawang neraka teh di diri urang surga aya lawangan 8 anu mukakeun lawang sorga ge urang keneh nu mantak dikembalikeun ka urang dek muka lawang sorga dek buka lawang neraka terserah urang nu mukakeun lawang neraka urang nu mantak di akhirat sing jaremblong lawang neraka atuh emang geus dibukakeun waktu di dunia. Urang teh mukakeun lawang sorga atuh sing jeremblong lawang sorga kok aya anu okos kilat okos anu manuk kiber anu leumpang anu lumpat dan les atuh emang nu mukakeun lawang sorga ge urang dikembalikeun ka urang atuh ku ari mah sia deuk ka sorga sia deuk neraka sok kumaha urang dikembalikeun ka diri urang maka atuh urang teh menuju wusul ilallah kumaha urang. Ayo balik di ka urang. Carana kumaha kiai kumaha. Lamun hayang mukakeun lawang sorga nutupkeun lawang neraka berarti kudu berjuang. Datang ka mahana pengorbanan urang teh hayang mukakeun lawang sorga nutupkeun lawang neraka tergantung perjuangan urang ja aya di urang sok geura. Urang datang ka mana berjuang na ye. Urang berjuang nangan sakadar datang ka nu faraid doang fardu-farduna doang lawang neraka nutup namangan rada muka melenge saeutik sebab diuji heula farduna ikhlas apa henteu aya muatan apa henteu ketika urang ditambahan make rawatib qobliyah jeung ba'diyahna lawang neraka rada nutup. Ketika orang geus daek hudang ti peuting haju urang hudang ngopi ngaroko nonton bola muka deui ulah sok kitu leh atuh sia malah urang dikembalikeun ka urang ayo kajen ku kumaha ge mangga sok geura. Ieu urang nu mantak dararatang ka dieu haju urang hayang ngaji hayang pencerahan batin. Ja aya zahir mah geus teu kudu bebeja geus teu kudu dituduh-tuduh memeh datang ka dieu ge kapan aya nu geus ngopi heula ngawuduk heula. Aya nu geus langganan kapan di dieu leuwih wauhan keneh ka tukang uduk batan ka kiai. Masalah. Teu kudu dibejaan teh pokos kitu mah.
Nah kuario pencerahan batin ieu teh dikumahakeun batin urang terserah urang hayu nu kumaha tutup ku sia lawang neraka sia ja kiai mah eta mangan sakadar mere jalan doang anu berjuang na batu jalan kiai urang sakadar nuduh-nuduhkeun Kangjeng Rasul ge nuduhkeun tabiin sahabat tabiin kabeh datang ka kuaringan sakadar nuduhkeun nu mantep kiai ketika nuduhkeun dijebian ku masyarakat teh wah sudah tuduh bae sia ge butuh berkat bolon teh kiai Golkar tah tolol ditolol-tolol ku masyarakat tolol-tolol geus ulah loba ngomong sia bae urusan cak masyarakat ye jatuh ngomong kitu seakan-akan ngomong kitu disayomkeun jasiana kita majalain lillahi ta'ala tanyakeun coba ka Kipu Doli waktu ka pendopo nyana hayang naon komo Haji Pendi manggeus utang hitung bae aya ondangan cenah ieu ti bupati sabaraha duit transportasina bareng dibere 500.000 nyana nyumpahan teh ku galedeg teh bupati aing hanas teu dagang cek jangan dibere 500 doang tolol teh Haji Pendi blow on aing endek atuh nanya ka Kipu Dali pun beres baru aing mah 3 juta pan si bagede aing mah lain teu atuh pan derajat teh lain deui nya hayang akur jeung kiai tolol teh budak ngan di akhiratna Kipu Dali mah rada jero Haji Pendi mah rada henteu aduh ya Haji Pendi heuh nya teu kana jeung menta deui pan ngajeroan lah sia maca Haji Pendi ka aing bae taba contoh doang padahal Haji Pendi mah henteu teu kaliwat aduh ieu urang introspeksi kumaha nah balik ka diri urang sanggeusna urang dibere nyaho ku guru teh kemudian urang berjuang apa henteu pan didongengkeun di unggal-unggal kitab tasawuf di Fathur Rabbani aya di kitab gitu Fathur Rahman aya di unggal kitab tasawuf di majalis di aya hampir unggal kitab nyaritakeun tentang berjuang aya dongeng eta mah tah nu kos kumaha nu kieu teh aya hiji jelema gagah luar biasa make pakaian kebesaran make kendaraan anu luar biasa hebat da baheula mah kuda di samping eta mawa pedang nage ditaretes make emas pedang nage tina emas ditaretes make emas beh mahkota nage lain make dare deui nya nama tuh make mutiara nu luar biasa bahkan mawa hadam parenti mawa barang-barang nyana naik kana kendaraan nu bagus liwat ka hiji kamar di kamar aya gadis anu cantikna luar biasa masya Allah loba jelema anu kaedanan dibere senyum ku gadis eta Abi Brojak mah lain kaedanan edan beneran. Aduh. Kadili dina doana ge jamilatan. Allah marzukna imratan jamilatan, sugna jamilatan. Aya meunang teu jamilah teu diijabah doa. Jara liwat ieu si awewe pohara amat di deuleu irungna mancung bulu matana bentik matana bureuleuh ceuli anu luar biasa bukna masyaallah ngombak semampai luar biasa awakna biola mah eleh ya Allah aku saimbang amat antara bujur jeung dada teh lantaran aya jelema geulis tapi beuteung gendut teh saimbang kan ngaranna ieu mah saimbang luar biasa aya nu putih teuing eta mah sarua bae jeung cak-cak ieu mah teu mah oh geulis da pohara jasa beuh barang senyum teh masuk ka jantung ya Allah cek ieu lalaki anu liwat teh eureun nyana dirinya ieu awewe nu saha sih sabenerna mun amat saha mun lawe biasa nu saha kula kajen kukumaha ge hayang ngawin manehanana tanyakeun saha nu boga awewe ieu begitu di teangan aya nu bogana nu abdi eta teh ieu teh jualeun apa naon ieu mah anak abdi kira-kira dek dikawinkeun eta atuh pasti bae ngaran-ngaran awewe manek dikawinkeun ieu mah kieu bae kula langsung ngalamar ieu mah ka anak bapak
cek manehanana cek bapana teh ngalamar malain saeutik loba jasa ti kalerti kudul tewatan ka kulon ngengan kabehan ge ieu can aya nu ditarima nah lantaran pengorbananana encan sabaraha kira-kira kumaha kuari mah kieu bae lamun hayang ngawin ka anak kula hiji naon nu aya ieu bikeun ka anak kula termasuk ka kula lah heula bapana pokona naon nu aya daun nu aya teh mana naon eta bae kuda kemudian pakaian kemudian eta non garang-garana pedang nu make emas mahkota jeung termasuk eta barang-barang nu dibawa ku hadap ha ulah deui kakarak eta leuwih ti eta dibikeun ayo coba buktikeun dibuktikeun nya kuda diserahkeun mahkota diserahkeun pedang tina emas ditaretes ku Inten Permata dibikeun berikut eta teh eta barang anu dibawa ku budak ku hadam jeung hadam-hadamna dibikeun pakaianana dibikeun nya make sempak doang ieu lah bazan kabeh dibikeun kulantaran dibikeun nya najang nutupan aurat nginjem heula ka pedagang kula nginjem heula lantaran ieu mah jang meuli ieu kulantaran di deuleu pengorbananana luar biasa nu nyesa saeutik-eutik acan kakarak cak bapana ieu mah bebeneran berarti pengorbananana mangga ieu budak anak abdi bawa ku maneh sok ditikah lantaran geus di deuleu pengorbananana tuh ieu teh contoh Syekh Abdul Qadir nyontohan eta Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili nyontohan make eta Syekh Imam Syaroni nyontohan make eta hampir unggal wali nyontohan eta sebab eta mah kanyataan baheula aya nu kos kitu mantak pengorbanan anu luar biasa teh disesakeun saeutik-eutik acan hatta jang dirina ge ngahutang heula kakarak dibikeun nah ieulah hartina dibikeun teh eta teh i'tibar contoh eta teh urang ge pengorbanan ka Gusti Allah teh ulah neuleunan naon awak urang ge ja pamere Allah korbankeun ka Gusti Allah kumaca Gusti Allah ulah-ulah kakarak salat nu 5 waktu rawatib anu sunnah penting tahajud maca Quran jeung sare korbankeun ka Gusti Allah geus bebeakan ulah hook ka diri urang jadi diri urang na ge nu Allah ieu abdi deuk korbankeun sagala rupa ka Gusti Allah hanya hayang menang ridho Allah oh ja bener cek Gusti Allah kuari mah ku aing sia dibere karomah tah barang dideuleu ku urang bener mih karomah iyalah karomah dibere ku Allah kemuliaan ngan beda jauh jeung nu tadi lantaran kemuliaan ieu mah urusanna urusan wali urusan kawalian mah setiap jelema anu diangkat jadi wali berarti seakan-akan nya geus asup ka sorga jelema lamun asup ka sorga kapan kun fayakun Allah tadi bikeun ka ahli sorga mah engke urang di sorga hayang naon urang diuk cek urang teh hayang buah jeruk aya kun fayakun urang keur diuk urang teh hayang buah apel kun aya bae apel fayakun wujudlah apel urang di akhirat mah hayang manuk menang goreng manuk kun sia jadi ngagoreng fayakun kun fayakun Allah tadi bikin komo jahe eta mah geus ngembrak biasa teh mah di sisi digigir teh mah apem tinggal plok ieu mah budak apem bae ongkoh kun fayakun urang di sorga aya hayang naon sama urang nah seorang waliullah anu geus diangkat jadi wali kan akur derajatna geus akan asup ka sorga di dunia keneh bakal dibere kun fayakun Allah urang teh asup kana kun fayakun Allah ngaranna ceuk ahli thariqah mah takwin urang teh asup kana takwin Allah kawujudan Allah ngawujudkeun innama amruhu idza arada syai'an la yaqul lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi urja'un Allah deuk ngairodatkeun kana hiji perkara ayakula lahu kun fayakun eta mah bahasa deui ngan dibahasakeun kun maka wujud kitu keneh urang geus diangkat jadi wali kun fayakun Allah dibikeun urang asup kana takwin Allah hayang naon urang geus jadi wali mah bakal ayat acan encan ge ngadoa ka kertek dong jol kertek jol datang ka isin ujianna urang mun jadi wali lantaran kertek urang diperhatikeun ku Gusti Allah encan ngomong can menta geus kun sehingga waliullah matar aya pun tapenta lantaran kertek urang diperhatikeun ku Gusti Allah malah isin kabelah ditu mah mentana Gusti tutup lawang dunia
Gusti tutup lawang makhluk tutup segala kenikmatan abdi mah hayang jeung Gusti bae besi majar abdi teh resep kana pamere Gusti henteu abdi mah hayang teh jeung Gusti bae jadi wali mah ngadoa teh ulah dikiriman deui Gusti urang mah beda Haji Pendi mah terus kiriman Gusti terus datang ka ti kelekep nya kelekek wali mah lain ulah Gusti tutup teu cukup sakieu bae Gusti cukup sakieu bae gitu beda doana ge wali mah minta ditutup Haji Pendi mah minta kelekep bukan nah ieu beda nah iyalah kun fayakun nah maka ieu setelah urang berjuang dunia berjuang makhluk berjuanglah nafsu ieu nafsu tah maka talabat ka nafsu teh nutur minta ngajak ka anjeun bisawatin ku syahwat sedangkan wa kana ilaihi halil khilaf tarikun aya jalan untuk dihilapan atuh tinggalkeun gara nafsu khaliq mahawatu fa inna mahawaka aduun anu nutur ka anjeun nu ngajak ka anjeun teh musuh wal khilafu sadiqut nyulayaan kana kahayang eta teh sadiq urang makan ku ari teh ieu teh bertuhankan nafsu lantaran urang mah nutur nafsu kawin ku nafsu dahar ku nafsu sare ku nafsu pake ku nafsu jadi urang mah ieu teh pangeran urang mah nafsu henteu pernah nyulayaan kana nafsu sok sulayaan lamun urang sulayaan nu nyulayaan kana nafsu sulaya eta lah sodik urang ketika urang geus babarengan jeung sodik nu nyulayaan kana nafsu maka kun fayakun Allah bakal diwikeun ka urang bakal hayang naon bae aya hatta urang maca kitab ge nu tadi teu pernah diaji ku Allah dibere ilmu laduni baca ku sia sok sia maka kasih aing dibere ngarti bae segala rupa ge eueuh kesulitan nah kos kitulah hirup urang ketika urang geus perangna bebeneran ya dunia ya makhluk ya nafsu kakarak urang asuplah jadi tamu Allah ketika urang jadi tamu Allah tuh urang dihormat ku Gusti Allah urang makan tamu teh tamu Avanza urang mah tamu teh tamu Fortuner urang mah hirup teh jadi tamu dare ieu kuaring urang mah namu teh ka batu urang mah kuari teh nah piceunan sing jadilah tamu Allah ketika urang jadi tamu Allah atuh urang teh dihargai ku Gusti Allah urang namu ka hiji jelema ge eta jelema nu katatamuan ngamumole urang komo urang namu ka Gusti Allah usahakeun urang jadi tamu Allah lamun urang geus jadi tamu Allah dibukakeun pintu cek Allah asup ka di dieu mah loba macem-macem cek Gusti Allah aya naon emang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi basyarin ya Allah barang urang asup jadi tamu Allah dibukakeun lawang ku Gusti Allah sup kana singgasana Allah horenganan aya anu teu pernah dideuleuh ku mata urang aya anu teu pernah didenge ku ceuli urang aya anu teu pernah dikureteg-kuretegkeun ku hate urang araraya kabeh wal izzu kulluhu wallahu alam bisawab